Wah, geus diajar kembangan ieu capek teh ya. Lumayan meureun aya keur lebaran. Asih babe. Be. Woi. Naon Roy? Lain pelang kenal nih teh, Be. Iya, naon teh? Tuh, aduh, arah luis Sale dari Bogor. Hah? Sale dari Bogor. Lah, maknya. Pakai mah nya. Dari mah ciga pak coy tapi bisa deh kah? Oh, naon we? Marontok ieu. Udah tuh dipiara tuh. Tuh, iya. Lah, ini kak bisa anti mana sekolah nama model kieu euy. Lah, sekolah naon tes buat sekolah naon sekolah. Punjoy. Wah enggak. Bade nitip kerupuk Sok mah. Sabaraha hiji? 10. 10. Oh nya. Mana? Lain kumaha urang mah carana hayang model bisa model kieu yeuh marontok kieu yeuh. Dan diberakan lah di eta. Panti lagi orang pernah bayangan bedahnya eta da gagal wae. Ieu bergang. Tapi ente mah bener. Dan panjang kamu main sekolah we, siling. Sekolah Pertanian gitu. Boro-boro ke sekolah pertanian SD kita tamat. Bisa we babeh mah deh kah. Rata-rata di Sasari aya naon jika dia. Hanya ari kudu jujur mah urang teh beh. Rek menta cengek rek dahar. Goreng tungtung na geuning. Boga pisan duit. Muji-muji teh ka ditu teh ngadon menta geuning. Rek kasahade, lain ka babeh mah. Rek meuli cengek ka warung udah teh boga duit. Meuli we ka warung gitu lah. Duit naon teh? Oh, sekalian meuli cengek mah ka itu ka warung, sekalian meuli jeung kerupukna atuh. Oh tuh beh, kayak gula sekalian daharnya. Oh, sok nam kayak urang ngaluturkeun. Sinten? Mana? Meser kerupuk. Pada meser naon? Kerupuk, Mang. Kerupuk. Heeh. Anu ya. Teu kenging ieu mah. Nah, Gimana nu nitip? lain iya. Sami ieu nu nitip nyata. Karunya ke nu ngical nu masih anak kadieu anak teu aya urang kumaha. Nu iya meureun nu iya piraku nu iya mah. Nya sami teh nu nitipkeun. Berbabil lamun diican mah. Bade naon atuh? Meser kerupuk adi mah. Bade naon atuh meser kerupuk? Bade emam. Mam, Nya. udah iya mah nu ditip atuh dan iya tahan kieu ya. Tah iman. Tah ieu atuh bade emam. Nya. Tah ieu tah. Ieu mah tiasa dipeser. Nah, nih. Ieu mah nu nitip. Oh, nitip kumaha? Nya, iya, Mak. Dagang teh ieu teh. Ya ieu mah terkengi ieu mah. Nu ieu mah tah. Nu sejen sok atuh tah nu sejen tah ieu tah. Kapan bade emam, maknya nu kieu, emam jeung nu kieu. Lampuna poek. Ari mah makmu, nitipkeun wae teh. Sok nu sejen mah tuh. Iya sugan ieu piraku ieu. Terkengi. Nu ieu. Sami ieu ge tah ieu. Sadayana. Nah, kumaha nih make nitipkeun kumaha? Nu sejen mah sok Kira ku dahar jeung nu kieu atuh. ka ieu mah tiasa. Ieu mah karunya ke nu gaduhna nitip ka dieu hek teu aya nya meureun abdi di teulan. Sok tong. Wah, kerupuk teh. Nah, pakai uang di warung mah biasanya kilo bang agak rantung atuh. Heuh, loba kerupuk mah ngacenna nu nitip. Teu harti. Kalau ka ti teh dahar jeung permen. Nah, ngaco. Teuing aing mah hayu gereja jeung babe. Nah, make jeung titipan nu dagangna. Oh, majarkeun teh nitipkeun cenah ieu ulah. Kalau ribar permen aing teu arti.
tinggal orang nih. Yuk. Tak kerupuk loba nah make eueuh. Tah, be. Agani ieu loba roy kerupuk roy. Loba kita tadi ge bengan dek kalau Naon, di gelenang. Aing cenah tah ieu nu naik meuli kerupuk eta make jeung eueuh cenah. Ieu kerupuk loba geuning. Kerupuk mah loba naon itu. Namanya kalau dibeli ya nih. Nya ieu mah nu nitip tadi. Kita geus bawa urang tuh beda. Sok be. Teh harti deh ge. Nu nitip kumaha teh? Oh tadi teh nu anyar keneh masih ambangna teh. Nitip kerupuk. Mangga cek Sok kita harti teh simpen. ben nitip kumaha cek siling. Asa kitu euy. Heula maksudna nitip teh jualan meureun. Ah teu apa dah ada keur mang cenah nitip kerupuk nya mangga sok abdi teh. Iya Yang mah. abdi teh tadi Ica da beusi nyeuselan ka dieu teh meureun cenah. Mana tukang kerupukna ya kene wot. Enggak tadi mah terus mangkat. Pan ieu teh itu tungguan naik dahar itu batur teh tadi geus kita tadi lapar itu yang dahar cenah. kita tadi. Nah, trek dahar mah dahar we. Paruting kerupuk. Yo. Nepi ka belan ka kebon. Pas Naon? babe minta cengekna heula ngan ditameli kerupuk. Tadi teh dibere duit kita meuli cengek jeung kerupuknya tadi kita meuli kerupuk ya. Udah, ieu mah dijual atuh da karunya nu boga nang ka dieu nyusul rek kumaha. Nu bogana sapan meuli teh nek dijual teh kerupuk teh nek dijual meuli teh tadi dijualin kudu Teu bogana. apa pokona mah cek anu ngadeurkeun ya. Mang nitip, nya cek abdi teh mangga we nitip mah. Ketemu ka dieu dia teh dicadak teh bari. Terus teu aya abdi diseuselan. Ini clear rek urang mah geus gimana? Masuk pokona mah imah ulah tah ieu ulah. Kalau ieu mah mangga tah. Nu karieu mah tah, tah ieu permen tanu kieu. Har. Pokoknya dahar jeung permen. Oh tadi jadi jelaskeun be. Da Nu sejen sugana nu sejen kerupuk mah ulah. Kerupuk tanu ieu ya. Tah ieu ulah. Biasana kieu we cuk. Ieu mah ulah tah ieu ti dieu ulah kerupuk mah ulah. Curek baralik mu deui mah. Cina tuh bejakeun sugan 10.000 mah ieu sugan ieu. Ulah. Setengah arti aing aing ke warung ulah dibelian. Ieu mah tah mun ieu tah. Tah ieu. Pakai warung Ieu mah ulah. barang titipan cenah titipan naon pan baru menjualin. Orang kabeh urang kana ka hoghag teh harti Terus saya maka balik, diri ah. teh